Karena naon cenah saur Kanjeng Nabi, urang ulah tebang pilih bahasa ya namanya untung pilih kasih. Oh abong sieu mah taat, kurang teh dibaguran, sieu mah abong jahli maksiat gitu. Kurang teh dijahatan gitu. Henteu tetep weh bager mah kudu kasaha wae gitu. Tetep weh hade mah kudu kasaha wae gitu. Nu ulah teh pan urang kabawa-bawa ku kagorengan manehanana ai megawe kahadean mah urang kasaha. Karena saur Kanjeng apa in asobta maka lamun nibakeun anjeun ahlahu ka ahli kahadean asobda maka nibakeun anjeun ahlahu ka ahlina maksudna malah nya lamun kabeneran anu ku urang diperlakukan alus teh gitu ahli kealusan nya cocok gitu pas gitu ya cocok eta terus teh pain lam tusib maka lamun teu nibakeun anjeun ahlahu ka ahlina maksudna mah teh kabeneran ya urang megawe kaalusan teh lain ka jalma anu hade lain ka jalma anu ahli kahadean gitu kumaha kungta maka jadi anjeun anta tegesna anjeun ahlahu eta ahli kahadean lamun da mah itu nya non kahadean urang teh pas ka ahli kahadean deui nya geus pas gitu. Pek teh kabeneran gitu nya kahadean urang teh ku urang dibikeun ka jalma-jalma anu lain ahli kahadean. Nah kumaha tetep we anjeun jadi jalma nu hade gitu. Da geuning dina Al-Qur'an ge naon laha maka sabat walakum maka sabat. Laha maka sabat walakum maka pikeun maranehanana naon anu dipigawe ku manehanana pikeun aranjeun kabeh naon nu dipigawe ku aranjeun gitu kan